kan cuma emosi man kalem. Ai mana ini. Tawa ka emosi lah. Geus bereskeun lanceuk ge. Aduh, aing kaduh ngomong gitu ya tinggalan dia make ieu ye. Geulna. Oh, dia. Mana. Oh, anjing geuningan. Pagawean teh. Ieu mah besu. Munggaran ngan saukur heureun. Aduh. Udang gadag ka ditu dengan gadag da pamajikan teh kudu barang lapoker teh. Gadag we olangan. Gitu. Ulah ka jedog bae. Aing teh kurang naon dari kudu paraban teh berenang ku beas lain ku ngajedog. Cicingnya aing keur ngimpi yeuh. Mimpi naon? Mimpi beunghar aing. Anu ngajedog atuh anjing. Ada aduh neuleuna ge aing rasa sarumpak neuleuna ge. Naon ningalikeun salaki molor jeung molor sapopoe teh. Udut molor. Bingeus nyangun can. Boro-boro nyangu da teh kudu aya duitna. Gegera ingkah kan itu bisa puan ku pemajikan teh. Ingkah ka mana? Neangan gadag itu. Gadag teh gadag ka mana dan pugu atuh. Oh ka mana we tuh neangan we lalaki mah. Ingkah panjang. Lieur gablek pamajikan ku aingnya diserakeun sia. Aing mah mending kena kalat 7 daripada bintang 7 mah. Bintang 8 anjing. Geus ya angka baritu budak ku jajan pan. Aing boga salaki teh. Kita digadag malah ngajenog wae. Teu kumaha kitu jeung kitu wae. Pagawean molor jeung molor hadolin dahan modal ulin. Oh pisan ieu. Pastian imah we aing mah. Mang ieu pepelakan nih paneneun unggulnya. Paneneun ieu mah da sideung. Sebenarnya lama-lama karena 5 poean deui. 5 poean deui nya. Boga duit meureun nya. Teu bisa kasuun wae mah meureun. Ya insyaallah geus aya eta mah bisa lah. Jadi kireuna ge meureun aya izin babaturan ge. Ieu mah. Man, ya. Kamana unggul atuh. Lieur Naon? Tarung gitu aing mah kuku yang lieur. Pamajikan. Pokona mah pamajikan teh jelas ngomong nabi we kita gadag kita naon sih ulang teh haloream gadag naon atuh nah masa kalau digawe ai lalaki mah panjang kanyut siapa panjang lain ka goblok dengekeun ai itu nanti anu dirinya teh anu angka gede teh masih ngabutuhkeun eta teh pamajikan urang sebakeun lah. Oh slow. Setuju ieu mah. Udang nyam. Istighfar wan teh wan. Nyarekan wae ditagadag. Atuh teh ayeuna pamajikan sok aya ningali salaki ulin wae nya. Lain ulin meureun molor sih. Molor bener. Bieu keur molor oke. Saya kesal ningalina ge. Ulin umpakan teu kesel kumaha. Geus teu numpakan aing mah. Kan ngomong-ngomong kan pemajikan mana juga anu ieu teu aya lain sih kan urang mangkukna ningali teh naon jiga jeung si Hasan. Wah, nya di bawah masih Hasan tak asli Anjing. lamun yang kain tak aslina geus talak 3 sekalian. lain sia mah atuh pamajikan kitu mah. Keun bae meh aing Kan disewakeun bae ge. Lawan urang cek aing mending kene diserahkeun daripada disewakeun. Teu cek urang, teu cek urang, soalna pidorakaeun nu disewakeun. Mang urang ngumpul heula kan. Ngumpul heula. Geus we di dieu tuh da lalaki sia teh. Cowok kumaneh ke aing Aing pamajikan maneh kumaha? Cek urang salah-salah heula teu maka gancang percaya. aing dengan gawe ka mana atuh. Bantuan ka si babangok teh.
Ai. Nuju naon? Nuju we teu ngalamun. Kau ngalam cenah. Hah? Batal ge. Saroge menuju teu aya. Diri ngobrol jai henap di saung. Geulih kanyahoan ku caroge. Iya, Ceu. Tanggung jawab abdi mah. Mun aya naon sia abdi teh tanggung waler ieu. Aju teh dika itu. Ayo. Gampang tuh nih. Alo nan kitu. Kos ieu wae kos keuyeub. Nih. Ieu mah aku aya kudu pangmangku. Nih juga nama euy. Jadi mah aman Kumaha ada ayeuna nyi? Manaon tuh sakidinya? Eta aya kemana we pengangguranna. Oh, Allah. Meneh halus kieu. Aduh. Aduh. Asli man. Bang anu dicaritakeun dieu. Si pemajikan dirinya keur. Tuh, sate. Anjing. Ayo bos batang kamu. Siapa? Ayo ngompol gitu jadi luas. Bener Lok gitu. deui. Oh, siapa ngompol dia beri ngompol. Lu keur rek kieu pisan. Anjing. Keur kieu. Astagfirullah. Sabar. Ada urawe urang asa. Iya. Lain ngadu. Ngomong emosi man. Kan emosi man kalem. Coba kayak emosi lah. Beres langsung kayak gitu. Aduh, aing kaduh ngomong gitu ya tinggalan dia make ieu ya. Betul lah. Sama kayak urang. Mata koge eta heula urang jeung dibeureun wae can ngomong wae eta tuh lanjut eta. Urang aja Aing anjing aing capek ngomong gimana pemajikan aja. Aing tong make emosi kalem heula, aing can beres ngomong. Aduh jeung dibeureun Sarap bukan mah. Itu di saung di ditu. Tahu belah mana? Ayo atuh. Tong make emosi kalem. Ayo atuh lah. Man. Hah? Bisi teu kuat neungeul make ieu. Anjing. Kada tong make emosi. Tong make emosi pokona teungeulkeun ieu mah. Hayu atuh lah. Alah. Ilmu edan. Oh, dia. Mana depan. Ayo mah besu goblok. Sia kapangi kitu we nya di dieu geuningan lakuan teh geus sabar. Cicing mang. Sabar. Aing balik nonton we di dieu ah. Aya otak mau otak udah. Da ieu mah anu ajak abdi ka saung teh, Pak. Sarwana jeung mane. Geus. Puas ya. Sabar. Marupana. Mane boboh ka pemajikan urang. Saudik. Enak ieu wesan ai mane kira-kira bogoh pada bogoh mah. Pada mal dijakeun ku aing Tah dengekeun si ieu. Untung aya si ieu nu ngabejaan tah. Ngabejaan baga dieu. Ayeuna tuh. Geus we lah ayeuna mah kawin we ku di dinya lah. Deui wae teh teh. Geus Rek kitu ridokeun. wae. Ayeuna ridokeun daripada ku aing digadekeun. Oh bener mending gitu geus ayeuna mah lah. Ayo balik kantong. Emosi we belegu. Kumaha ieu? Bari tanggung jawab bae ka abdi. Ayo. Ya tuh. Neng. Sing cobaan neng. Abi mah. Anjing. Bae atuh. Iwan Ka mana? Ka mana? Aduh. Ka mana? Ka mana? Ka mana? Nya bah, bari teh kieu bah. Tanyeuna bari abdi teh dipikeun, setengah dipikeun bah. Abdi teh bari tanggung jawab ku ieu. Mane kalakuan teh balik mun mantap dipikeun ku salaki maneh ge. Ada salaki abdi teh usaha bah. Anu mah geus kieu. San. Maneh daek teh daek kurantaran ieu anak dewek geus dipikeun ku salakina wayahna itu tanggung jawab.
Tanggung dikawin. Abdi tanggung jawabnya nya. Abdi tika kuaanya. Tadi aing tadi ngadonarin dit. Padahal sok kesurangan sih ya.